Iya angin kegelebugan oi. Si gak bakal hujan ya teh. Hujan sih nama. Ah, receh, receh, receh. Teu geuningan aya si Akang euy. Maneh deui. Kang panggih deui heueuh atoh urang. Urang mah teu atoh anjir. Leuheung mun moal kopi ka dieu teh. Tukang kopi mah tinggal meuli we tukang. Aya duitna. Kang mun geus aya heueuh. Urang meuli kopi heueuh. Lila tuh euy. Maneh mah datara moal duit eta tuh. Eta moal duit teu. Henteu Kang. Kang nyaho teu. Naon kitu. Pangnieunkeun eta kenceh euy. Maneh mah aya wae. Jang nguseup ka mana maneh teh. Eta isukan deuk ngontek, isukan kemis gitu. Jumaah kita pangnieunkeun Kang lah kenceh rantuy. Aya kenurna. Can aya keluarna mah kemun geus aya pangnieunkeun heueuh. Ari sugan teh geus aya netah pangnieunkeun teh. Make korek kuping. Biasa we setelan eta korek kuping. Bisa Kang pangnieunkeun ke. Ari maneh can bisa eta nieun korek kuping, nieun rantuy. Can puguh Kang hese. Teu katingali atuh da. Eta pas ngalianana teu katingali urang teh. Pangnieunkeun Kang nya sakedeung 10 siki we. Rantuy gitu. Rek urang dibere kopi. Modus anjir. Ari eta maneh osok nguseup tapi can bisa-bisa eta nieun kenceh. Asa heran urang mah euy. Can bisa Kang da. Can diajar atuh urangna. Pangnieunkeun we atuh ku Akang nya saya mah. Hoream teuing atuh euy. Lila eta teh nieun kenceh teh, nieun rantuy teh, nieun sabaraha hiji. Pangnieunkeun we 11 siki mah useupna teh 7 gitu. Ke urang pan pas ngawur gitu. Jang ngawur gitu, rek ku korek kuping gitu maksudna. Atuh nieun we sorangan maneh teh. Meuli korek kupingna kesorangan, deg-degan, catok. Sing laleutik kudu sarua eta teh jeung beuneur. Ku Akang we atuh pangnieunkeun rantuyna sakalian jeung korek kupingna. Pangnieunkeun kencehna sing pageuh gitu, sing alus. Maneh mah ari pangnieunkeun hayang alus. Ari maneh teu bisa diajar atuh sakali-kali mah euy. Kira ge tukang nieun kenceh Akang beureunan tere hain. 7 siki mah beureunan tere. Tere urang mah da geus lihai atuh. Maneh can bisa-bisa nepi ka kiwari. Can Kang, urang biasana kan sok nitah gitu. Nitah ka Kang Dadan, ka Kang Dodi, ka Hendar oge. Tapi ayeuna kan harareueuh. Engke kan poe Jumaah langsung ngadek indit gitu nguseup. Ayeuna eueuh kenceh kumaha atuh urang ngawur sok. Hanes ngawur beuneur kenceh eueuh, rantuy eueuh. Pangnieunkeun Kang lah. Dibere kopi ku urang. Niasa riweuh maneh teh. Aya kenurna. Can aya kenurna mah. Ke rek minta heula ka eta ka Kang Udan sugana gaduheun. Geuningan kencehna ge kenurna ge can aya maneh teh. Riweuh we nitah pangnieunkeun ari kenur can aya. Yeuh kudu make kenur nomor 2. Jang nila mah lain ukur kenur. Kenur can boga meuli heula tuh. Can aya Kang duitna meuli ge. Ari korek kuping geus aya. Can meuli aya. Ke urang meuli heueuh. Tuh da korek kupingna ge can aya atuh. Kumaha dek ngeun rantuy ari maneh. Kenceh bahan jang kenceh can aya, kenur can aya. Can baroga eta teh. Urang kan kedek meuli ka Itang gitu. Duitna aya. Can aya rek minjem heula ka Kang Udan. Duh,
duitna oge geuningan can boga dek kumaha ari maneh. Tukang da sakedeung 7 siki. Kenora kan maneh can aya can useup cepukan tah me sakalian loba meuli heula maneh teh useupna nomor 3 geus aya useupna can. Can Kang di sarua can aya usupna can meuli urang can sempet meuli. Kumaha dek nyen kenceh atuh eta mun maneh geus sayagi useup kenur korek kupingna geus sayagi kayak kurang penting dijieun ayeuna can sayagi mah tuh kumaha nieuna ari maneh. Urang tah ayeuna dek minta gitu ka Kang Didin. Pasti manehna bogaeun kenur nomor 2 mah urang dek minta sakelos mah. Loba-loba teuing atuh meakeun batur. Meuli atuh maneh teh sorangan, make duit sorangan. Lain menta wae ieu mah. Kebiasaan pisan. Bae Kang da Kang Didin mah bager. Ka urang masuk mere wae. Komo ieu kenur nomor 2 pasti mere Kang. Atuh dasar wa Kang Didin ge sok dipake kenurna ari maneh. Sok ka mana karep wae neangan heula juk duitna tuh. Meuli heula kenurna jang kenceh. Meuli nu nomor 2. Nila mah da kudu nomor 2 atuh komo jang dicangkuang mah. Dicangkuang lain useupna. Lain Kang dek ka Bandungan ih. Komo ka Bandungan maneh. Kenurna ge kudu nomor 10 atawa 8 kudu nu kuat. Eta ge Kang Didin pan bogaeun atuh kenur nomor 2 mah. Buah aya buah henteu manehna ge sarua atuh rek dipake kudu nu kuat kenur kenceh ka Bandungan mah euy ka sadawarna lain. Rek ka sadawarna urang teh. Komo eta lokasi eta teh laukna teh ya garade ukuran jok sagarade toronton laukna teh. Tah si kenur teh otomatis kudu anu kuat. Ulah nu bisa naon kitu. Ulah nu babari pegat gitu. Sok meuli heula maneh. Kang urang ge ngarti. Da di Bandungan eta mah laukna baradag sagarade toronton anjir. Nu sagede situng ge aya Kang. Mata kudu meuli kenur nu kuat juk meuli heula ayeuna tuh. Neangan heula duitna maneh teh. Ke urang dek neangan ayeuna. Ayo Kang. Sok.